Syairan ieu diserat tepat dina dinten Jumat, ngisahkeun hiji hikayat, hiji manah nu tersayang. Abdi nu lami bersabar, tiap din tenunggu kabar. Anjeunu ngantunkeun rompok, berangkat mukim di pondok. Hubungan susulumputan, teu acan pernah pendakan, tapi kanyaah reung nyaman, namana terus bertambah. Berbulan-bulan bertahan, sanajan langki kontekan, saling kabar saperluna, bari lewat dunya maya. Hubungan henteu diumbar, di sosmed henteu disebar, bertahan teu hoyong bubar, sanajan hubungan hambar. Tapi pas hampir satahun, abdi ngadadak ngalamun, tos lami abdi bersabar, cinta nu dijaga bubar. Ku sebab pas hiji mangsa, tepat di sosial media, Ibu Ramati anjeunna terangeun ngajalin cinta. Akhirna ikhlas teu ikhlas, hubungan nu lami kandas, manah abdi jadi dadas, anjeunna hoyong dilepas. Abdi jadi sering bengong, perih batin henteu bohong. Nembe abdi ngeunal cinta, tapi perih pas akhirna. Sanajan berat kacida, ngaleupaskeun nu dicinta, turutkeun pun Ibu Rama, mugi anjeunna bahagia.